tibelah wetan rek ngraikeun halimun nu ngalimpudan nu moekan angkeupna di padusunan ngalangan mekarna urang Sumedang kiwari rakyat kota Sumedang kenikahkeun dina widang pangwangunan Sumedang puseurna budaya Sunda aja diri rahayat kota Sumedang 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 nyandang kahayang Sumedang insun medal insun madangan Sumedang ngaronjat lapang wawangunan urang Sumedang aya dina kamajuan Sumedang Sumedang nyandang kahayang Sumedang insun medal insun madangan Sumedang ngaronjat napang wawangunan urang Sumedang aya dina kamajuan ngitun-ngitun lah ka urang Cinangerang sa Cinangerang menuju Wanco sa Cibuluh nah Simpah Pak Mul Pak Aroh Mang Kanar srangenge tibelah wetan ngraikeun halimun nu ngalimpudan nu moekan angkeupna di padesaan ngahalangan mekarna urang Sumedang kiwari rakyat kota Sumedang kenikahkeun dina widang pangwangunan Sumedang puseurna budaya Sunda diri rahayat urang Sumedang 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 nyandang kahayang Sumedang insun medal insun madangan Sumedang diri urang Sumedang urang Sumedang aya dina kamajuan Sumedang Sumedang kota nu urang Sumedang insun
Sumedang aya dina kamajuan. Alhamdulillah rengsek kapidangkeun nembe teh laguna teh naon Pak Ujang? Kahayang Sumedang. Kahayang Sumedang. Laras. Ieu teh karangan saha lagu ieu teh? Ieu teh Pak Haji Karma Asmara. Oh, Pak Haji Mohon. Karma Oh, sareng ieu. Sareng ieu doaan. Oh, doaan. Heeh. Sarua lalaki kabeh loba kahayang. Sok kemana wae. Hayang usaha nu bener gede rezeki eta. Heeh, tah etanya. Aduh, Pak Ujang kumaha damang? Alhamdulillah. Mohon. Pak Ujang tos sabaraha lami gabung atana ngiringan di KPSS? Nya ti 2016 mantan. Oh, ti 2016. Sareng. Di awal pisan ya. Laras. Ya, urang tadi urang teh ngepyak we ngahaleuang nakol calung nakol kendang Laras. tapi teu acan diuningakeun. Cik hiji-hiji sakantenan nami calung nu ieu naon nami calung nu ieu nami ieu naon nah gitu. So. Calung So. kahiji, calung melodi Kumang Adun. Pak Adun, Tong pakarya. Pak Adun, Pak Karya. Nu Nami kadua, kerena Pak Adun. iya. Nu kadua, Anu kadua Calung melodi naon namina? calung melodi sami. melodi kadua, Melodi kadua Pak Juya. Pak Juya, M. Juyaman. Pak Pupuhu. Mohon Pak Ketua. Nah, kapal dia geser. Iya. Mm-mm. Iya kecrek Kecerek. Pak Obet Surobet. Pak Obed si Robert. Di mana Pak Obet teh ti Jati Gede. Jati Gede. Laras, Pak Oh. Obet Jati Gede. Oke, berarti ieu ti Conggeang. Conggeang. Pak Adun ti Conggeang. Laras. Pak Ketua ti Ti Jati Jati Nunggal. Nunggal. Oh, beda-beda kecamatan. Ieu Jati Gede. Jati Gede. Nu ka ieu calung naon namina? Nah, ieu ti Calungna ieu teh namina penerus. panerus, calung Panerus. panerus. Mohon. Namina Namina ya Pak Wawan. Pak Wawan. Di mana? Cilembu. Cilemu. Berarti kecamatan Pamulihan. Ti Cilemu. Paengan Sikahui. Salajengna Iya calungna heula calungna ieu penerus sami. pali dia Penerus bapana kahiji. deh. Heeh. Penerus kahiji, penerus kedua. Oh, penerus kahiji pali itu, penerus Mohon. kedua. Ieu. Pancer ieu Caruk. Namina saha itu? Aki Unang. Aki Unang. Di mana? Tanjung Sari, Kumpit. Oh, beda-beda kecamatan ya. Laras. Sakabupaten Sumedang. Ai Pak Ujang kecamatan mana lebatna? Pemulihan abi. Pamulihan. Laras. Sami jeung Pamulihan teh tadi teh. Oh, iya. Wawan. Mang Wawan. Heeh. Kan itu ka tukang kendang. Kang Kenang. Tukang Ieu kendang namina Karma Asmara eta namina. Karma Asmara. Linggihna di mana? Linggihna di Cilembu sami. Di Cikupa. Cilembu. Pamulihan. Pamulihan. Goonger. Itu goongan bahu. Saha namina? AAUU itu namina. Ujang Tariana. Abah UU. Abah UU. Heeh. Sami ti Linggih. Cilembu. Cilembu di Cilembu, Pamulihan. Pamulihan. Sami. Oh. So Seueur alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ngapa? Berarti paguyuban Calung mah mencakup sakabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, mangga. Ai kaluhurna aya deui teh ti Jawa Barat paguyuban Calung Jawa Barat aya. Rupina mah teh acannya Pak Ketua. Teu acan. Ketua teu acan aya. Nembe Namanya gesit. gesit rupina. Oh, jadi di bawah naungan gesit Jawa Barat nama Ibu Usdek. Mohon mung dahana teu acannya asa heran itu teh. Ka Pak Ketua atuh Pak Ketua mangga walar heula Pak Ketua. Sababaraha waktos kapengker Ya, Ibu tos, Ketua beri Gesit Ibu Usdek Kania Wati saurang teh anyana teh hoyong ngabentuk wadah khusus panginten paguyuban Calung Jawa Barat. Jawa Barat. Mung dugi kawangetena teu acan rupina mah. Teu Duka acan, pada ya? irah hatah. Padahal mah sa uninga simkuring Pak sabaraha kali aya pasanggiri calung anu diayakeun di tiap kabupaten kota. Leres, Jadinya nuhun. salah sabiosna di Sumedang ya kantos kan di Ta, Payun. eta, nuhun. Malihan pesertana di tiap kabupaten aya. Tah, jadi asa heran itu di Jawa Barat teu acan aya wadah atanapi paguyuban Calung Jawa Barat. Nya mudah-mudahan we ayalah saenggalna. Supados langkung naon ya atuh namina teh aya wadah mah kitunya langkung ngahiji deui ngaraketkeun deui. Urang uih deui ya ngeunaan calung. Mohon. Pak apakah pakemna calung memang
tina bahana tina ieu aya bahan tertentu teu natanapi ieu naon bahan-bahan awina atau napi tiasa awi naon wae. Nya sementawis ayeuna mah panginten awi oge bahan tina awi ge Khususnya teu tiasa awi surat teu tiasa dia ngacalung. Komo awi gombong. Awi gombong. Pon kedah nu kieu nya aya Awi khusus. tali aya khusus awi wulung. Eta. Tah, kan ieu kedah awi nu memang khusus berarti teu tiasa ku awi naon wae. Sareng panginten dina pengolahan oge aya proses anu benten oge. Kantenan. Kalau can itu tukang kenang, tukang ngadamel calung. Oh, tukang kenang teh tukang produksi. Dugikeun ka bahanna ge dikulub. Leres dikulub. Leres. Sangkan sae gitu nya. Supados liat, supados ngurulungna ka katawis gitu. Tiasa lang ieu. Dugi ka kituna eta geniannya prosesna teh aya khusus oge proses padamelna. Oke, panginten geunaan calung ya di Sumedang Nyalira numutkeun Pak Ketua dugi kadanget ayeuna perkembangan calung di Sumedang seperti kumaha? Sementawis ayeuna teh rupina bade eungkeut-eungkeut. Bade eungkeut-eungkeut mudah-mudahan panginten hararudang deui ku ayana panginten gawe bareng paguyuban calung Sumedang. Leres? Sareng para seniman-seniman anu aya di sakabupaten Sumedang khususna malihan main mah aya gawe bareng sareng ti Majalengka. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabongroy deui kataji deui ku seni calung khususna. Eta nya eta nu diharap panginten tangtosna harapan salaku pupuhu di paguyuban seni calung Sumedang. Nah, sadugi kadanget ayeuna oge kumaha ye peran pamarentah panginten payung agung anu memang khususna nu membawahi seni budaya lah ka calung Nyalira kumaha Pak? Apakah tos aya kerjasamina gitu nya sareng Pemkab atau napi pemerintah kabupaten? Sementawis ayeuna rupina mah panginten upami ngarunut kana Sumedang Puseur Budaya Sunda sementawis khususna calung teu acan katawis karangkul. Oh. Teu acan katawis karangkul non margina panginten memang di Sumedang Puseur Budaya sanes calung wungkul. Seueur. Mohon ngan ageng pangharapan mudah-mudahan panginten tiasa nitenan dan sampai tiasa ngabandungan ieu garapan mudah-mudahan Kabupaten Sumedang khususna panginten Dewan Kebudayaan Sumedang lajeng paguyuban seni budaya Sumedang oge leres urang saling nanjirkeun panginten khususna calung. Oh, jadi panginten harapan oge panginten eta kapayuna supados tiasa aya perhatosan ku pamarentah Kabupaten Sumedang khususna pangintennya. Nah, berarti kamari-kamari aya festival atau nepi pasanggiri calung teh estuning mun cek kasarna mah modal olangan eueuh. Gitu. Berdikari margi khusus panginten calung paguyuban calung Sumedang teh aya moto teh panginten teh. Ulah reureuh ku eueuh, ulah hees ku hese. Janten sok sanaos teu acan karangkul ku pihak pemerintah terkait oge tetap jalan terus. Wah, luar biasa eta. Gagah pisan ieu nya dugikeun ka kieuna. Naon? Pak. Sok. Usul cik usul kumaha? Sok. Sanes usul yang murenya. Naon atuh? Aya unek-unek kumaha? Heeh. Nit. Kehola surhat. Sok cik. Nitenan neme wawancara tapi nyarios Gunung Catur. Kumaha cenah aya ieu ti bangsaning pemerintah. Alhamdulillah. Naon teh alhamdulillah. Aya. Suka teh geus. Tah jadi harapan teh kieu meureunnya. Nya kumaha padun. Tadi geus teh disebatkeun Pak Ketuanya. Ya. Upami teh ku urang bade usaha. Betul. Nya da ayeuna sim kuring saparakan cat di paguyuban calung dugulpet nyawa tadi ge pan ulah hees ku hese nepikeun karek ngayakeun kegiatan papatungan sia. Urunan. Nyaan eta. Ya, nya digawe nya urunya na capek. Tapi teu kajeun. Da aya rezeki mah diatur ku Allah. Tah eta geuningan. Kudu sing ikhlas sing ridho. Tong ngomong atuh dikasih. Kan aya kieu-kieu ting mah meureun. Apalagi urang teh boga pamarentah. Gitu kan? Sugan kadengeun ayeuna mah. Tah sugan ayeuna mah. Tujuan teh pan kieu. Kumaha teh? Tujuan PS teh hayang ngokolakeun masuk ke sekolah. Oh, ke sekolah-sekolah. Ke SD, ke SMP. Jadi istilah nama naon memperkenalkan seni calung ka usia kini lah gitu nya. Naon margina? Aya, ieu mah ting di mana? Nya. Memang
nya kumaha budak SMP budak SD nu masih calung wah mending erakeun tak apa tak apaleun ya Allah nya tah sugan ari aya acara urang mah program calung SMTV atau langsung urang masuk ke sekolah-sekolah dan insya Allah para pengurus paguyuban calung Sumedang upami dipiwarang ke sekolahnya sekolah pakadaek sanajan teu diburuhan ge asli eta teh asli Allah tapi aku teh eraeun balik pemerintah dibereng geus ditah teu bere gitu piraku teh tah sakitu meureunnya hatur nuhun Pak Ketua bener eta unak-unak eta mah kahoyong leres sadayana oge gaduh kahoyong gaduh tujuan pangintennya salah sawiosna tah Pak Ketua panginten kanggo nu nembe diuningakeun memangna di paguyuban calung aya teu salah sawios grup calung anu memang tos terdaftar anu anom keneh Salarasna mah aya sementawis kumargi panginten diolahna di tingkat SD, SMP, kalebet panginten anu aya di Kecamatan Congeyang oge. Namun ayeuna mah panginten tos mangkat dewasa janten karuliah murang kali teh. Kesibukan ku sekolah. Tah janten ayeuna mah panginten sakumata dinutos didugikeun ku Pasekjen Paguyuban Calung Sumedang Bapak Adun alias Bapak Karya. Maksud mah panginten hoyong difasilitasi oge panginten ku pamarentah supados tiasa calung masuk sekolah. Tah eta. Saya pisan eta program panginten eta mah visi misi salah sawiosna pangintennya di PSCS kanggo memperkenalkan seni calung ka nonoman-nonoman di Kabupaten Sumedang. Mung pedah reueus pisan. Nah, aku aya panyomo janten aya rangkulan ti Sumedang TV panginten. Ayeuna mah leuwih eces pisan. Leuwih eces pisan dina 12 tahun ayeuna mah. Gitu. Eta eces pisan pangintennya. Tah da simkuring oge pangintennya nganuhunkeun oge ka salah sawiosna panginten wadah tertinggi paguyuban calung panginten nu ngawadahi seni-seni calung di Kabupaten Sumedang anu parantos tiasa ngresakeun unggal dinten Kemis malam Jumaah nyumpingkeun grup-grup calungna di SMTV kanggo nyerangan akang teteh sadayana panginten dia. Tah Pak Ketua manawi tos aya sabaraha lagu calung atanapi pop Sunda anu parantos digarap ku Pak Ketua nyalira manawi. Mun telepatna aya panginten dugi ka 40 mah. 40. Eta teh tos janten video. Tos janten video tos. Manawi bocorana uningakeun atuh ka pamirsa akang teh sadayana dina channel naon upami dina YouTube Hoyong Noong. Dina YouTube panginten channelna teh M Juyaman panginten. M Juyaman. Nah, akang teh sadayana boh pilih pajarkeun cenah bising pajarkeun. Bisa naon ketua gagabah teuing ya ketua PSS mah wah laguna oge aya mun di karungan mah 4 karung mah teh. Kantun toong wae hasil-hasil karyana ti Bapak Ketua sareng reng-rengan PSS oge panginten aya di channel YouTube-na di M Juyaman. Nah ini leresnya. Nah, oke kanggo paguyuban atanapi grup calung di Kabupaten Sumedang anu teu acan lebat atanapi teu acan gabung ka PSCS kumaha carana saupamina hoyong gabung kalaresan panginten sababaraha waktu kapengker dibentuk koordinator kecamatan. Mohon. Koordinator kecamatan khusus panginten calung panginten maksa teh supados merapat. Mohon tiasa mengkondisikan ya. janten paguyuban calung Sumedang insyaallah panginten sanes kanten khususna di Kabupaten Sumedang dirangkul. Margi seueur pisan sapertos nuti wilayah Cibugel oge aya genep grupna. Cibugel mun tos aya genep grupna namun otos berjalan mungkur tilu grup anu ngeureuh latihan komo daerah Cimanggung mah nguping wartos juga aya 30na saurna teh pasti percanten ka Cimanggung mah Cimanggung daerah Tanjung Sari ditu mah nya pamulihan wah seueur pisan Jatinangor oge nya aduh pina mah seueur pisan. Nah Pak Ketua sok dina program PSCS aya pertemuan atanapi rapat bulanan rapat rutin kumaha aya kalaresan panginten simkuring hasil rembugan sareng para pengurus sanes biasa nama anu rutin mah asa mingon 2 kali anu pami anu mendesak anu hoyong enga-enga ditindaklanjuti nyapanya disaluyikeun sareng waktos. Kitu nya pokona mah aya kanggo ngariung oge sambil latihan panginten nya latihan bareng. Oke sok aya pengontrolan latihan ka tiap grup calung anu aya di pelosok anu aya di tiap kecamatan. Alhamdulillah di paguyuban panginten komo anu hoyong di
tempo cenah hoyong dilongok ieu abdi nu bade latihan insyaallah. Di paguyuban tiasa ka Oh, ditu. sok dihadiran ya di Mohon sumpingan. dihadiran, Oh, di alhamdulillah atunya. Reus pisan panginten simkuring salah sabiosna dan simkuring mah mung sekedar penikmat bukan pelaku seni gitu nya, penikmat seni abdi mah gitu tah. Reus pisan ku ayana paguyuban seni calung di Kabupaten Sumedang. Nah, lagu salajeng nate nu baris dipidangkeun teh aya daun pugur ti suantena Kang Didin panginten nya. Beres mohon. Kang Didin mana di haturanan ka dieu panginten ya. Mangga Kang Didin. Di haturanan. Nah, Pak Ketua, panginten pami engke saupamina nu aya bade hoyong gabung ti paguyuban etena piti grup calung di wilayah-wilayah Sumedang kantun ngontek we Tiasa tiasanya. nepangan ka simkuring teras ka Pak Sekjen oge tiasa ka Pak Ujang Karma Asmara tiasa. Pokona mah gampil tiasa sumping heula ka SMTP oge Gitu utamina simkuring pesan, mainannya. Oke teh ka kantun kanggo ka grup calung anu hoyong kalarasan hoyong tampil di acara calung SMTP mangga kantun daftar wae gratis pokoknya mah tanpa dipungut biaya apapun pokoknya mah gitu tanya. Gitu. Kang Didin damang mangga majeng. Alhamdulillah Kang Didin Hatur nuhun dina bangi yasim kuring panginten tiasa ngiring ngadeudeul Leres. dina mancen ku kituna panginten di mana wae ayana wargi Leres. sadayana wilujeng manco wae Leres, ngadeudeul sareng SMTP eces pisan ECS pisan pokona mah. gitu. Disarengan ku PSCS Paguyuban Seni Calung Sumedang. Aya laguna anu kapidangkeun nya eta Oh. aya daun pugur wilujeng nyakseni. Haturan wilujeng bengi wilujeng ngadangukeun. Haturan mangga ka grup calung di mana wae aya urang sewang-sewangan. Aya cenah kasar. Daun pukur sisi lampi golean katebak angin ada bangkon dan salira centang tos bari kasuti iung indung tatangkalan di leuweung Sumenang Jati cai gunung sisi gunung canebrang palit kahilira puasalik ratetera potasea najaladri batan kendan kagalura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pura jangan genas najan menawi bareng kamana singgelan kawis asih kanggo pangipungan kembang patamanan endah asri mangga tapi daun margaan genyas najan manawi pareng kamana seueuhan kawis asih kanggo pangipukan
Haturan wae. Mudah-mudahan grup calung di mana wae ayeuna wilujeng tepang sareng sipuri Ciparakat oge. Alhamdulillah SMTP tiasa nampung panginten grup calung di mana wae. Wilujeng oge wilujeng dadang. Daun gugur sisi lamping golengan ketebak angin kana pangkon nan salira cantang tos bari kasurti lindu tatang kalan di leuweung sumana jati cai seke suku gunung canebra palit kahilira sarira kalira kota sea rajalati batan kendak ngagalura patamanan endah asri mangga tapi tahun pungkurang manawi parekamana sugihan tawis asli kanggo pangipukan kemang patamanan endah asri mana tampi kanggo pangipukan kembang patamanan endah asri. Alhamdulillah atur nuhun wilujeng oge wilujeng tepang oge sareng grup calung paguyuban sakitu kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi